Duh, alhamdulillah ya Allah. Turun oge hujan teh. Kieu cara sawah bari sukan mah kapigawe mulai hujan kieu mah. Mendai kitu ka sawahna. Nah, mun aya barudak kieu mah. Tingis beres di kebona kitu ah. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Wok, tadi wok. Kumaha beres di ditu? Beres dia kan? Beres atuh lah. Lain kan euy. Sabo lah atuh ah. Aduh. Iya masalah budak barudak ya. Anu hiji geus pupuhnya ngomong serangan. Ayeuna anu hiji deui. Aduh, tadi ngawangkong teu nyambung. Nyambung kumaha ieu teh? Teu nyambung teuing kunaon eta budak. Mabok gua barudak eta. Teuing pokona mah aduh, geus tawakup euy kan. Teu puguh kumaha teh ngawangkongna dah. Tawakup berijing tawakup kumaha teh. Secan kurang ngarti ya Haji mah deh. Iya, pan si ieu teh sebelum ieu teh geuningan kamari ngomongna, wah 2 hektar sekali ngababad. Ari pas disampeurkeun ku ana teh kan eta gawena goreng patut budak teh euy gawena kantun dahar beuki gawena saeutik jeung pas digoroan ieu ku ana ieu kan ieu manehna teh poporongos arek nyabet ka ana aduh make parang pas arek dikepret teh ku ana teh ku batu ali jadi teu nyambung ngomongna teh. Dia isi lain mau naon eta si Sablen teh? Si Sablen teh ti beurang laget mulungan ieu ku haji imang mawakeun ka imah. Yang naon eta teh Jin? Euy si Sablen ieu. Moal balik budak teh tambah Jin. Di teuneun di kebon nyetakeun besi rewaseun ke manehna kitu. Tah nyokot ka kebon. Ayo lah mae, itu mah. Ayolah. Teh budak moal dengan kalungan teh ku lain sentakan teh. Nya jadi kitu budak teh. Nya eta anak teh harti kan ku budak eta aduh. Ting kudu kumaha mah. Lain kan ngomong-ngomong aduh boga barang antik ieu geuningan. Naon ieu? Eta kan. Kamari teh aya boga ieu babaturan eta kirim nu kieu patut ieu teh. Palaga mudahan kitu nama manehna abong ka Saudi kitu ka Arab mudahan mere nu kieu patut nih ieu. Abong pamer ka dewek Rek pamer ka Haji menurutnya. Suganan. Bal teh. Sampai meja lawe ka Haji. Beres pagawe. Siap nih gitu mah. Mudahan teh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sekarang kira-kira we kada. Itu barudak ka dari ieu geuningan itu kan. Tubal teh kada ieu cenah teh. Ini teh kamari teh aduh. Kita pamer mas bobol teh dewek. Makanya geuning aya apa bebok? Aya. Kumaha kado beres di ieu di lowong, bukan di toyos. Pada malam mah kaca teh saya pagi lamun seueur keneh pada malam ka Bujang Sonten kieu teh. Da merupa gaweana anu badi heureuikeun barulin di kebon. Aduh Min, si Beok bangun hayang ngajakan pasea ieu mah. Jailan kitu ku kaula. Ulah jailan lah. Jailan hayeuna lah. Atuh digarawe teh sok tara bener tingenan anas ku aing di ieu subuhan ngeunah-ngeunah kulian tara menye-menye aing mah kitu bal teh digarawe na teu bener tingenan. Pada malan simkuring mas alit deui Pak Haji. Da seueur pan pada malan anu ku simkuring mah bieu teh bade direngsekeun teh geuningan ka Bujang Sonten simkuring teh. Da aya nu Kang Sablen mah geuningan sigana teh teu acan rengse sadayana katingali ku abdi mah. Nah, Kang, abdi aya di dieu.
cicing ge mau balik. Oh, di Ganong. Oh, ai di Ganong mah tuh puluhan kaula. Aduh, si Jin mungkin keluar tuh balik ngomongnya mau benar ya Pak Jin. Saha? Mang Ojin. Da Mang Ojin. Ayo teh. Aing mah Kang Min teh ka Mang Ojin we. Wah balik ge mah ya. Ganeng sebelum. Oh, pengen geus aya pajak nih. Mangga ka hai Pak Haji. Iya ya. Mau daun mau impor teh ku abdi digunukeun. Mangga. Jangan haun. Patut teh digada-gada imah dewek bebal teh. Ari agan jang naon ieu mesen kalakai mangu ieu. Ti kaloba kitu deui. Nyawa teuing si Sablen. Aing mah teh ada di gunuk-gunuk di ditu hanapeun kebona. Tuh digubuk ka imah, ngebala ka di imah dewek bebal teh. Ih, aya wae, ai Kang Sablen segala dibawa itu. Ih, Kena haun aing nu kieu tah nage gunukeun di itu di kebon, gegadag ka dieu bebal teh Kurang seueur Pak Haji. gunuk-gunuk di ditu bal. Oh, di karuman ke bae soalna Pak Haji. Di ditu gunuk-gunuk dan gegadag ka dieu. Tuh, Kak. Pak Haji titah ngopi tuh. ganeng geula si lain. Eueuh gulana. Aing mah Tuh nya cek anak ge naon gan. Ya, aing kudu Pokona anak kamari kotek dikepret kumaha henteu eta geus jadi ieu disempat teh. nya eta karek ek dikepret gan langsung tika kitu teh. Kumaha aduh. Aral aing mah dah. Bener ge bobal teh. Tenang tahrim ya. Budak bola ka itu ka saung kah. Digadag jeung ieu tah. Bikin di ditu tuh. mun Pak Jin. Tuh bener ieu mah budak teh teh. Bobal. Ieu cenah Kang. Oh, kirang seueur Pak Haji. Ayo kuy. Oh, ngopi mangga. Ngopi mah lah. Udah ngopi nih. Si lain ka mana? Ka dieu balik. Oh, mangga. Ih, tapi kok gemah balik ngomong jeung si Sablen teh. Nyaho tingkat cocokan naon ceulina. Bangun nama kecocokan ieu sih aya masalah. Ieu mah kudu dibereskeun si tuana. Nya gan cekana oge. Urang ka Bogor, manehna ka Sukabumi teu nyambung. Heueuh eta tinggal haun eta teh jadi kitu si bobal teh. Kemari mah henteu eta teh. Lieur teh uruskeun eta ka laing tah. Euy kita kencan teh. Kasih tahrim, kunaon kitu dihakan we eta teh. Guhan ti dewe kitu. Can gan euy, can itu tanyaan ku kami. Wah, tong ke pertanyaan heula di tutup di saung. Dan urus-urus teh mah teh. Gitu mah. Ajarek nanti heula ya kayak jigo. Aduh, tak agan meuli ago meuli kijing kitu, bukan kitu ge pamere ulah. Ini lah, murid ya. Urang simpen heula we parabot mah dieu tah di handap. Ngadeurekeun lah awaknya Kang. Oh, tadi dia mah taya kopian atuh Kang. Tadi Ca Abdi di bumi Pak Haji ngopi mah. Si laing sanu hayang kopi. Oh, geus bae atuh lah taya kopi mah. Geus we. Ieu mah ngabodor buah euy. Urang mah rek cai we nya, hae Kang. Atuh mun dieu we atuh bade kasbon ka Pak Haji mah. Aduh ari Kang Tahrim. Arek eta teh kasbon teh mun teu ajak-ajak heula. Mabalik tuh. Pokoknya mah tong hilap Kang Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTubena di subscribe. Kumaha barudak? Wow. Oke.